Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa amala maqbula bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayeuna wengi Sabtu tos mincak kanan dinten Sabtu salarasna mah upami ngetang kana peretangan orang Jawa mah atawa kadaerahan wewengkon Jawa berarti tetas asar atau lebut kana Sabtu, hitung-hitungan kolot gitu. Anu nyebatkeun lamun ngaos poe Sabtu mudah-mudahan be tamat irah-irah ge. Qurratul Uyun, sarah Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Aya judulna wankihu al ayyama minkum wasolihina min ibadikum. Barisan. Wankihu al ayyama minkum wasolihina min ibadikum. Wankihu kudu nikah aranjeun kabeh. Wankihu kudu nikah aranjeun kabeh berarti maksudna nama kalalaki khoslil am lalaki di dieu mah da wankihu cenah jeung kudu karawin atau narikah aranjeun kabeh atau kudu ngarawin aranjeun kabeh al ayyama ka pirang-pirang anu lalengoh, ka pirang-pirang anu lalengoh. Khoslil am lalaki tapi maksudna namanya kakabehan ka awewe ka lalaki ka istri pameget damanya aya menya istri teu nikah berarti wankihu kudu narikah anjeun hae lalaki kabeh al ayyama ka awewe nu lalengo. Waalaikumsalam. Berarti lamun istri deui sami lamun dituduhkeun ka awewe kudu narikah aranjeun al ayyama ka lalaki anu lalengoh ulah sina jaromlo. Ulah nyebutkeun geus waktuna puku mampu kawin geus kolot tapi teu kawin-kawin berarti bener teu mampuhna teh. Minkum mina min bayaniyah. Min anu nuduhkeun kana bayaniyah jadi kieu buktina minkum buktina ti aranjeun kabeh. Minkum buktina ti aranjeun kabeh. Wah kieu mah awe lalaki gitu. Ari si awewe mah min kunna kuduna mah. Tapi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lamun aya kalimah nu nuduhkeun ka lalaki kadang oge nuduhkeun ka awewe. Wasolihina berarti wawuna nu tadi mah lain wawu harap atof nu dimimitian wawu mimitian disebutna wawu ziyadah atawa al istinab bayani anu teu berpengaruh kana tarkib
wasolihina jeung ka anu saroleh kabeh. Nikah teh kanu lalengoh gitu kan, usahakeun. Teu bisa masing bogoh ogenan itu, asih bogoh udah urut ka bogoh baheula dikawin ku batur arek dikawin ku urang, teu bisa. Boleh mencintai, tapi mencintai itu tidak akan selamanya memiliki. Bisa ente eta nu kitu aya ungkapan gitu. Cinta itu tak selamanya memiliki, dalam arti saling memiliki. Saya memiliki jiwamu tapi tidak ragamu. Aya lain nyanyian eta. Da kudu mah jeung awewe ya teh ngajina rame-rame. Jadi kan ulah lengoh we. Nu kumaha disebut lengoh? Aya lengoh bujang, aya lengoh perawan, aya lengoh janda. Lamun lalaki duda atau mandung. Jadi saha 1 2 3 4 8 nu pangheula jadi duda saha? Mit amin. Mit amin. Kahayang mah langgeng. Amin. Amin. Jeung nu saroleh deui anu dinikahna teh, lamun lalaki ngaranna soleh, lamun awewe ngaranna solihah. Min ibadikum buktina ti hamba sahaya anjeun kabeh. Min ibadikum ti abdi aranjeun kabeh. Min ibadikum tegasna lain tegasna buktina min bayaniyah. Buktina ti abdi atau hamba sahaya anjeun. Uninga hamba sahaya da baheula mah aya keneh. Budak belian gitu. Ayeuna mah moal aya istilah abid atau hamba sahaya. Da meusing nu digawe di urang ogenan. Kitu aya bahasa ibu pembantu rumah tangga teu bisa disebut abid ayeuna mah. Ya. Eta judul nu kahiji. Sok urang logatan bismillahirrahmanirrahim gampil ieu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masing teu di logatan oge da geus katalar. Bismillahi bari ngalap barokah tur nada pitulung kalawan atau ku nyebat zat. Sim kuring mah sok nyebat zat anu jenenganana Allah, sifatna Allah, ciri-cirina Allah Ar-Rahmani. Kapan lapan Ar-Rahmani teh jadi naaj. Jadi ciri-ciri sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit sareng ageng itu Allah di dunia sareng di akhirat. Ieu mah sadaya diasih, dibere, dideudeuh. Setiap yang disayangi pasti dicintai, tapi tidak selamanya dicintai pasti disayangi lah. Atau setiap yang disayangi pasti dikasih, dirahman, tapi tidak selamanya yang di rahman atau yang dikasih disayangi. Itu. Kalau ayeuna ada maneh arek ngarencanakeun nikah atau menghadapi gerbang pernikahan atau memeh oge. Ari mimiti urang nepi ka resep ka hiji awewe da moal bisa dibilang da awewe na ge eueuh. Ari urang mimiti resep ka hiji istri mimitina diasbabkeun naon? Ningali ta'aruf, saling kenal. Orang seberang mengatakan tak kenal pasti tak sayang. Moal ujug-ujug aya sayang lamun teu kenal. Seling pelong, seling ta'aruf. Ta engke geus saling kenal, saling mencintai, terus timbul naon? Rindu, sayang, anu pang muncak nama sayang gitu. Ayeuna urang lalaki itu awewe jeung babaturan sok siling bere, bahkan siling di jajanan anu di jajanan can karuhan dipikanya aku urang. Can karuhan disayangi lin. Mun nyorep anu di jajanan disayangi ku urang.
Tapi anu disayangi sok pasti dibere da balasnya karunya. Kartos teh ta Gusti Allah ge kitu ieu Ar-Rahman mah keur di dunya. Urang Cina oge anu kafir umpamana dibere ku Allah, bahkan leuwih-leuwih sigana cek urang. Sarang deui tur, sarang deui sifatna Allah Ar-Rahim tur anu maparinan kana pirang-pirang nikmat alit teh leutik saalit. Itu Allah di akhirat keur jalma anu mukmin nu taqwa nu muttaqin. Ngawitan abdi ngaos kana ieu risalah. Kunaon disebut risalah? Sabab nyarioskeun masalah bab pernikahan wungkul. Tapi aya mungkin bab tauhid fikihna di lebetna aya. Teu naon disebut kitab oge, kitab Qurratul Uyun. Oh, bisi palai uning Qurratul Uyun teh naon maksudna? Qurrah teh penyejuk lamun diartikeun secara harfiah lugot manya penyejuk al uyun tina ain soca. Jadi penyejuk hati, penenang hati. Atuh terek tenang kumaha wajahmu bagaikan rembulan. Lamun lalaki wajahmu bagaikan matahari. Mun gagama bagaikan singa. Indahnya wajahmu indahnya pantai Batu Karas tidak seindah wajah. Berarti balas sejuk-sejuk panas terang-terangan meni melentrang meni ngaburicak siga fatamorgana aya we nu geulis jadi ieu ta eta teh Qurratul Uyun. Jadi calon istri atau istri urang teh engke teh sing jadi Qurratul Uyun, penyejuk hati, penenang hati. Aya deui nu nyebatkeun bahwa ieu kitab Qurratul Uyun teh dina KBBI masana cendera mata. Cendera mata itu sebuah kenangan yang manis. Budak anu tamat ngaji di Kalangsari utamina diberek Qurratul Uyun, mudah-mudahan jadi kenangan. Atuh berharga kena kitab Qurratul Uyun da ilmu. Lamun dibandingkeun jeung emas sagram. Nya mending 5 gram atau mending kena kitab Qurratul Uyun nya terserah eta mah kumaha pandegan masing-masing. Ayeuna harga emas 250 sagram kali we 5. Berapa? 5.500.000. Ari kitab Qurratul Uyun sabaraha hargana? Sana 10.000. Tapi ilmu mah anger menang. Ilmu dibandingkan jeung emas menang ilmu. Ngan dibandingkan jeung deui adab menang adab. Mending adab mending ilmu. Adab. Gaduh ilmu ge teu gaduh adab-adaban mah. Engkena pinter keblinger. Tos. Allahumma Allahumma shalla ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika al-ummi an-nabi al-ummi wala ali washabihi wasallama. Barisan heula. Allahumma solinya itu. Allahumma shalla ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman biqadri adomati zatika fi kulli waqtin wahinin sakitu bae heula. Penasaran kudu pembukaan ge panjang. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berarti termasuk harap nida ya.
Sholla muga nambihan rahmat. Kitu we foto. Sholla muga nambihan rahmat, rahmat teh artina kadeudeus sareng kanyaah. Sholla muga nambihan rahmat tegasna kadeudeus sareng kanyaah itu Allah, berarti fa'ilna dimustatir. Ala sayyidina ka Gusti pamegat urang sadayana. Ala sayyidina ka Gusti pamegat urang sadayana, maksudna mah kadunungan pamegat tuan. Sing inget sababaraha balik unggal ngaos pasti sok maos sholawat bae heula atawa khutbah. Sholat muga nambihannya kedah aya bahasa nambihan. Naon sababna da mesing teu didoa kapan ieu bahasana doa. Mesing teu didoakeun oge Rasul mah Nabi Muhammad mah pasti lebet surga, tapi nambihan gelas anu pinuh ku cai terus dipinuhan deui ka mana? Gitu cek dina mubalaghahna, cek dina gaya bahasana tah. Mana santri kudu ngangge ngobrol ngangge gaya bahasa teh di dinya. Lah cenah moal kudu maca sholawat dan Nabi Muhammad mah geus puguh ieu ka surga, dirahmat, dikasih sareng disayang. Atuh secara logikana kapan tadi cai teh dianukeun kana gelasna tadina geus aya caian pinuh melewedre leber ka mana? Atuh mudah-mudahan balik deui ka urang saja mah anu berbuat baik terhadap orang lain dia akan mendapatkan kebaikan. Sajal mah anu ngadoakeun gitu orang lain terus gitu. Urangnya mudah-mudahan we kenging gitu syafaat pertulungan ti hakikat nanti Allah. Muhammadin jadi taukid atau jadi badal gitu naon. Jadi gaganti tina sayyidina. Kan sok dilogatan tegesna Muhammadin tegasna Nabi Muhammad. Jadi tina lapan sayyidi mudhof na mudhof ilaih disebut idofat. Muhammadin teh tah ditaukidkeun atau ditabekeun kana lapan sayyidi. Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad. Abdika anu jadi hamba na Gusti naon maksudna Gusti Allah kapan tina Allahumma abdika anu jadi naat tina lapan Muhammadin abdika anu jadi abdina atawa hamba sahaya na hamba na Gusti ya Allah wa rasulika henteu rusu tapi rasulika dah hiji ieu maksudna mah ka Kangjeng Nabi Muhammad wungkul wa rasulika jeung anu jadi utusan Gusti. Gustina maksud ka Gusti Allah. An-nabiyyi tur anu jadi nabi. An-nabiyyi tur anu jadi nabi. Al-ummi tahamanaan al-ummi awas. Kapan dina kamus bahasa Indonesia, maka kamus besar bahasa Indonesia mah al-ummi teh buta huruf. Manya Rasul buta huruf. Jadi bahasa ge kudu didanding. Sok maknaan al-ummi teh anu teu pernah diajar maca jeung nulis gitu. Dan memang Rasul mah teu kantos diajar maca. Laras teu. Tapi dina hiji waktu upama teh telepat dina perjanjian Hudaibiyah sabab dina eta surat teh dina perjanjian teu ieu non teridoeun gitu emungeun si orang kafir teh aya bacaan Rasulullah dateng aku diganti ku kalimat naon tah telepat mah pokona teh Rasulullah ditulis ku Rasulullah geuning tiasaeun nyerat. Ya. Lain ajaib deui itu dari Rasul mah kapan mukjizat ngaranna.
Terus dari ketika Rasulullah nyebatkan kupur kafir gitu, dihejah ku Rasul kafero. Berarti Rasul tiasa maca. Ulah nyebutkan al-ummi buta huruf. Urang buta huruf mah al-ummi teh asalna tina ummi, ari ummi teh naon ummun. Ibu kan ya? Ibu. Jadi kieu kronologisna. Di mana-mana budak anu uminung kapan hari teh ku Siti Aminah teh da nyaah pisan ka Nabi Muhammad, bahkan sok sanaos teu ku Siti Aminah dirorokna ku saha? Ku Siti Halimah. Baheula mah kan sok kitu di Arab teh. Nah, identikna di mana-mana di zaman ayeuna budak anu uminung mung diajar ka sakola pasti moal bisa maca jeung nulis. Gitu. Kan teu disaruakeun jeung Rasul. Rasul mah al-ummi teh teu pernah diajar maca, teu pernah diajar nulis, tapi tetap Gusti Rasul demi Allah bisa maca jeung nulis. Ngabuktikeun bahwa Al-Qur'an teh bukan lain buatan Rasul, langsung ti Gusti Allah. Eta hikmahna nama. Hikmahna bahwa Rasulullah al-ummi teh. Jadi tidak ada campur tangan manusia. Lares lain berarti Nabi Muhammad tetiasa maca jeung nulis, tapi teu pernah belajar nulis jeung maca. Ta al-ummi teh eta kitu. Tapi kunaon? Tapi kumaha Rasul mah justru masing teu diajar maca nulis oge tiasaeun. Atuh dan nu gaduhna Al-Qur'an nya teu katalar ku Rasulnya sabaraha juz 30 juz. Kapan anu nyebatkeun setiap Jumaah osok di ieu ku malaikat Jibril. Mata Kang Dudung mah di dia nurutan. Upami tas Jumaahan osok nalal Al-Qur'an geuning memeh teh sok ngahulang heula di masjid. Kang Dudung pernah manyahoankeun ningali gitu. Oh, berarti pas salat Jumaah teh teu langsung pak biritik lumpat. Nalar heula. Wa ala wauna harap atap. Berarti wauna dibalikeun deui kana lafaz sholat. Wa sareng muga nambihan rahmat tegasna kareudeuh sareng kanyaah itu Allah ala alihi ka keluargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi. Jadi sholawat teh ka Nabi, ka keluargina Kangjeng Nabi, oge ka sahabatna Kangjeng Nabi. Wasallama sareng muga nambihan kasalamatan, geus pugu da Rasul mah salamet. Hayang langkung-langkung disalametkeun gitu. Maleber ka urang meleber gitu. Mantul. Jadi salamet urang ge mudah-mudahan. Wassalamu sareng muga nambihan kasalamatan itu Allah ka Gusti Rasul ka Kangjeng Nabi. Jadi di logatna rada panjang. Wasallama sareng muga nambihan kasalamatan itu Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman jadi masdar. Sallama yusallimu tasliman taslimatan tislaman bahwa salim tasliman kalawan masihan kasalamatan anu sa bener kapan masdarna masdar taukid. Tasliman kalawan nyalamatkeun atau masihan kasalamatan itu Allah kasalamatan sebenarnya. Ari masdar teh kata kerja yang dibendakan. Asalna mah tina kata kerja.
Ngan masdar isim fa'il biasa nama eta teh amalna engke seperti fi'il lamun keur dina hiji waktu mah biqodri gitu biqodri adomatin hiji kan biqodri adomati zatika biqodri adomati zatika kusa ukuran kodar teh ukuran kusa ketentuan kusa ukuran keagungan zat Gusti biqodri adomati datika sanes adimati adomati macam biqodri adomati datika kusa ukuran keagungan zat Gusti itu tidak nguruskan taslimah zat Gusti Allah maksud bikulli waktin dina sakabeh waktu kulna kul jame ari ka Rasulullah jam 8 ge urang uih kan bae hiji lah wahinin jeung saban-saban masa waktu masa jadi kayak ari waktu mah hitungan detik hitungan jam ari masa mah kadang hitungan periode wahinin jeung hitungan hitungan masa tos heula duwi ka dieu nya saalit belah heula da keur mah tadi anu masalah wallahu a'lam bishawab wallahu a'lam bimuradih mudah-mudahan manfaat barokahna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dari inti nama paling di nya teu rame engke